Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng duriat tepuguh ngancikna bagian ka-10. Ieu yasana Kimasram. Sataacan di pedaria dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tin, candak wih wae heula keun Akang Panderi pan bade ka RRI heula ngelebetkeun berita keluarga kanggo ka mama di Ciamis. Ceuk Burhan nitah balik teh heula ka pamajikanna sabab manehna mah rek terus ka RRI pikeun nyieun berita keluarga nu ditujukeun ka kolot-kolotna Mariana anu aya di Ciamis. Gancangna carita isukna layon abud dikurabkeun di pakuburan Tanah Abang. Ari beres ari kurunyung pasobana jeung Bu Eja datang. Kakara oge gek dariuk Mariana geus ngarontok terus nyuuh kana lahunan Bu Eja indungna bari ceurik semunu kanyanyerian. Ibu, aduh abdi teu kiat Bu, teu sangka Kang Abud teh ngantunkeun. Bu Eja jeung pasobana oge rambisak sedih dume ditinggalkeun ku minantu. Sedih tinaku teu nyaho geringna heula. Komo Bu Eja mah meuni euriheun sagala cipanon terus murubut nyak celakan. Anak sing kuat geulis. Cep Abud geus nepi kana titis tulis kudu mulang ka rahmatullah. Ieu teh geus takdir pangeran. Urang mah salaku manusia teu bisa ngahalang-halang. Hidupna wae ayeuna mah sing kuat, sing sabar, sing tawakal. Geus tong dipake ceurik doakeun anggur mah muga Cep Abud aya di tempat nu langgeng ditarima iman Islamna. Geus tong dipake berat atawa sedih da urang oge baris ngalaman ngan bedana urang mah acan ditakdirkeun. Hidup sing bisa ngalengitkeun kajadian ieu tong terus dipikiran bisi jadi mata kana awak. Cik Ibu Eja ngalelemuh hate anakna. Bener an, ceritaan ibu teh bener pisan. Eueuh gunana ku urang dipake pikir oge. Malah matak ngaruksa kana awak hidup sorangan. Keun wae da Cep Abud mah aya nu leuwih nyaah ti urang. Doakeun wae muga Cep Abud dipasihan caang, ditempatkeun di sagigireun anjeunna. Ceuk pasobana bari nyusutan cipanonna ku sapu tangan. Duh Ibu, apa teu sangka nasib diri abdi dugi ka kieu. Teu kiat abdi teh, teu kiat. Duh Gusti, tobat teuing Gusti. Mariana teu beunang diupahan. An sing sadar an, urang mah moal bisa ngahalangan kana papasten pangeran. Urangan saukur dharma wawayangan. Geus nepi kana titis tulisna mah ku urang oge bakal kaalaman. Geus tong dipake ceurik, tong dipake leutik hate. Doakeun anggur mah muga Kang Abud aya dina kalanggengan dipake ceurik oge da moal aya gunana. Malah sok jadi mata kana awak. Yeuh anak teh ngoraken sing lebar kana awak. Keun Kang Abud mah tong dipikiran da geus aya nu ngarawatan. Ayeuna mah anak nu kudu sabar tawakal urus diri anak sorangan.
ulah nepi ka cilaka. Kumaha mun anak terus gering ngalang layung. Nah anak teu ngarasa lebar kana awak. Cek Maratini bari nyengkatkeun Mariana gek didiukeun deui. Muhun an sing hawatos kana salira. Anak sing kiat nahan ieu cocobi. Bebaskeun emutan, jang larkeun manah. Kumaha keh upami anak terang teu damang. Cuk Burhan bari neuteup ka Mariana. Ngadenge caritaan Burhan Mariana eureun cerikna ku Burhan mah manehna asa kalalemu lalamunan manehna nyusutan Cipanon nu maseuhan pipina. Ret ka pasobana jeung Bu Eja ret deui ka Burhan jeung Martini sedih, nyeri, perih pagalo jadi ngahiji. Abdi keung dikantunkeun ku Kang Abud. Teu kiat upami abdi kedah cuang cieung sorangan. Duh apa abdi hoyong wangsul. Hoyong ngiring sareng apa ka Ciamis. Cek Mariana manehna hariwang pada ninggalkeun teu kuat hirup nyorangan. Anak, apa jeung ibu moal rek ninggalkeun anak? Ti poe ayeuna rek terus di dieu maturan anak. Jeung anak ulah ngarasa keung. Apan Martini oge meureun di dieu. Piraku anak keung, cece jeung Kang Burhan oge moal rek ingkah balilahan. Satungtung ditugaskeun di Jakarta mah. Abdi sieun Kang Abud aya. Teras abdi pada ngantunkeun. Cek Mariana lewe-lewe ogoan padahal hate mah rada oge bungah ngadenge Burhan rek terus cicing di Jakarta teh. Bungah moal keung teuing da aya nu baris ngubaran kana kapeurih hatena. Geus anak mah tong loba pikiran, pek geura istirahat. Sarekeun anggur mah eta panon mani carindol kitu. Cek Ibu Eja bari terus nuntun Mariana dibawa ka kamarna. Goledag disarekeun lalaunan. Buuk Mariana diusapan semunu deudeuh nakeran. Ibu, abdi keung Bu. Alim dikantunkeun ku ibu. Moal anak pek geura sare ku ibu ditungguan di dieu. Ibu Eja hatena mah ngahlas milu sedih ku kaayaan Mariana teu karasa Cipanonna oge murubut nyak celakan. Duh Gusti, mugi Gusti masihan kakiatan kapun anak. Sareng mugi abud sing ditampi iman Islamna. Cek gerentos hate Bu Eja. Nunuhun Kayang Agung nendeda kanu kawasa. Sabulan teh santasna kajadian kitu kakara Mariana rada-rada berag teu pati nguyung teuing. Ku ayana kitu pikeun pasobana jeung Bu Eja mah mangrupa hiji kagumbiraan nu lain lumayan. Sabab kahariwangna ka Mariana bisa ngurangan. Harita teh poe Minggu Burhan jeung Martini araya di imah da pere henteu digawe tapi isu keneh oge geus darang dan saged nakeran. Darek pelesiran ka Palabuhan Ratu. Tin enggal atuh geura diacuk. Pan bade ka Pelabuhan Ratu teh cek Burhan bari netep Martini nu masih keneh ngaringkuk luhureun kasur kawas nu haloream indit pelesiran. Mangiring tini mah tembal Maratini beungeutna semu sepa muringis siga-siga nu keur nahan ka nyeri. Nah moal ngiring sok teu puguh tini mah. Burhan heran nah pamajikanana moal milu padahal ti Minggu tukang keneh geus dibejaan jeung geus niat rek milu ka Pelabuhan Ratu. Itung-itung pelesiran ngabangbrangkeun ka sedih Mariana. Nuju teu raraos tuda Kang, ti wengi keneh abdi teh meuni tos teu puguh raraosan. Martini bari cengkat deuk nyarande kana sisi ranjang katara semu leuleus lalungse. Nah kunaon tini teh? Burhan bari gek diuk gigireun pamajikan anak nanya kap leungeunna nyagap tarang Martini. Nya wae rada panas tandaning Martini keur kaganggu kasehatanana. Kang, ti wengi kamari abdi teh tos teu raraos. Ieu sirah mani asanya nyautan sareng beteung nyeletit. Nyeri ka bina-bina, duka kunaon abdi oge teu terang. Malih waktos didamel oge, abdi teh tos teu puguh cagap, mung wae teu pati diraos. Da manawi teh panas biasa. Ari ayeuna bet janten kieu, tembal Martini bari netep ka Burhan. Nah atuh teu wartos Kang, disuntik atuhnya. Burhan bari cengkat rek nyokot alat kop kana alat-alat kedokteran anak. Gancang Martini disuntik nya harita mah rada cenghar deui. Atuh Burhan teu pati teuing hariwang, pok deui nyarita. Kumaha Tin, sae rupina ayeuna mah nya? Aya-aya we atuh bade pelesir teh.
Sok angkat geradang dos, urang angkat ayeuna. Sakinten Kang, mung ceuk Martini teu kebat manehna moal bisa maturan adina sabab hariwang penyakitna karugdag di jalan. Naon tin? Burhan Malik bari netep antebna keran atuh Martini tungkul kawas nu ngarasa kaduhung teu bisa milu pelesiran ka pelabuhan Ratu, teu bisa maturan nu jadi adina. Abdi mah moal tiasa ngiring Kang, tembal Martini ngaharu. Kumaha atuh hari tini moal ngiring mah? Piraku akang mung duaan sareng anak. Burhan semunu bingung. Teu sawios atuh Kang, da abdi oge moal ngawagel bunga nu aya akang tiasa nyandak anak. Tiasa ngahibur anak. Panginten akang oge uninga dina dangat ieu teh anak nuju moryogikeun hiburan. Saha deui anu keur sanulungan ari sanes urang saderekna mah mangga wae angkat sareng anak. Martini semununah nai manehna ngajurungkeun dumeh nyaho jeung karunya kana kaayaan adina. Hate bersih teu boga rasa timburu sumawana curiga nu lain-lain mah. Asa karagok ari akang duaan sareng anak mah. Burhan memang manehna mah rada wegah ari kudu indit peduduaan mah. Hariwang sieun Martini boga sangkaan goreng, maklum pelesiran jeung adi beuteng. Mugi dina leresan ieu mah akang ulah ngaraos hariwang. Abdi percanten ka akang sawalerna upami akang teu angkat hartosna akang teu hawatos ka anak. Martini ngayakinkeun yen manehna bener-bener teu boga hate goreng atuh Burhan kapaksa nyatujuan. Nya upami tini kitu mah teu nanaon akang rek angkat sareng anak, tembal Burhan bari terus disalin. Geus kitu koloyong keluar ka sampak pasobana keur diuk ngebaheuhai bari udu depadudan. Tulus moalan ka pelabuhan Ratu teh, ceuk pasobana nyarita ka Mariana nu harita keur ngukai dangdan di kamar. Ciaos Pak, tembal Mariana katara mani marah mai semunu bunga. Buru atuh dangdana, ame bisa indit isu keneh. Tuh Kang Burhan mah geus siap. Pasobana bari ngareret ka minantuna. Burhan manggut hormat gek diuk hareupeun pasobana ngadaguan Mariana beres dangdan, tapi geus aya saparapat jamna. Mariana acan keneh kaluar atuh Burhan teu sabar, hate rada jengkel. Disangka Mariana geus siap ari pek masih keneh ukai-ukai dangdan. Mede cios kitu anak teh, ceuk Burhan bari netep pasobana. Cios Den, malum awewe mah dangdan teh tara cukup ku setengah jam. Sabar wae Den, sakedap dige kaluar, tembala pasobana. Mohon, istri mah teu tiasa dicandak rusuh. Burhan mesem. Tenang we atuh Den, da bade amangan ieu. Kamana ari tini? Sanes bade sareng ka pelabuhan Ratu teh. Pasobana bari ngareret ka kamar Martini manehna canyahoeun yen Martini mah moal milu. Rupina tini mah moal tiasa ngiring Pak. Margi anjeunna nuju rada teu damang, nembe oge ku abdi teh tas dijeksi. Kumaha atuh ari tini teu ngiring sareng Aden mah? Panginten moal cios angkat. Pasobana semu anu ngaranjug. Sumuhun tadina mah mung tini ngajurungkeun supados abdi angkat duaan sareng anak. Tuh geuning anak tos kaluar, tembal Burhan bari ngareret ka Mariana anu harita kaluar ti kamar. Mariana ngahajadang dan sagedna keranda manehna ngabogaan maksud nu leuwih penting batan pelesiran. Nyaeta rek nyoba ngadeukeutan Burhan. Mariana rek nyoba ngagoda kana iman Burhan tina ku geus teu kuat ngabendung perasaanana. Ka Burhan teu boleh panasaran senajan Burhan geus jadi milik lanceukna oge, manehna tetep rek ngakalan sangkan maksud jeung cita-citana ka Burhan kalaksanakeun. Ayeuna aya kesempatan rek ulin kanu jauh komo barang geus nyaho lanceukna moal milu mah manehna beuki atoh sabab baris bisa bebas leluasa moal aya nu ngahalangan kana pamaksudanana. Matak Mariana dangdan di lana keran dahayang kapake ku Burhan, kabeh pakaianana dicoba diajaran. Tapi akhirna nyokot mini skirt nu kaena tina kain ipis. Sakujur abakna samara-samara bisa katingali. Matak narik birahi kaum lalaki ngan harita mah Mariana teu ngatarakeun maneh api-api nguyung teu nembongkeun kaberag. Kang Burhan, ayeuna pisan abi meunang kasempetan. Cu Martini teu milu, kabeneran pisan. Bebas Kang Burhan,
urang baris bebas kasono abdi ayeuna bade dibudalkeun. Cek gerentes hate Mariana nyeseri sorangan koloyong keluar gek diuk gigireun Burhan. Tong make baju ipis atuan di mantel ameh teu tiris, ceuk pasobana hate teu panuju kana potongan baju anakna sarua wae make mini mah jeung teu make rok. Ngan pasobana teu bisa kumaha, teu bisa ngahalang-halang kana kamodernan zaman. Mohon an diacuk haneut atuh supados moal lebat angin. Burhan mairan manehna rada ngalenyap hate surser tepuguh rasa panon olohok ningali lorongkrang pingping Mariana. Muhunnya cek Mariana bari cengkat sup deui ka kamarna tekung silila geus kaluar deui make mantel wolah warna gading. Tuh pan halus pantas katingalina oge pasobana muji. Mangga atuh Kang urang angkat ka mana ari cece. Mariana api-api teu nyaho panon teu weleh ngeletan ka Burhan kelet pinuh ku pamelet nu kungsi bareto ditarima ku Burhan. Kakara oge ku sakelet Burhan geus ngeleper hate ratu deg-degan kawas anu kasetrum komo mun geus aya di pelabuhan ratu bisa-bisa manehna eleh jajaten nyasahan teuna atuh da Burhan ge sarua teu beda ti Mariana. Manehna teu bisa ngeleungitkeun kajadian-kajadian anu katukang kajadian nu mawa kabungah jeung kasugemaan waktu keur layeut jeung Mariana. Ayeuna karasa deui malah leuwih sugema batan baheula. Burhan netep kebenaran Mariana oge ngareret atuh dua tetep gegot nu 5 tahun katukang sering padu ayeuna paentrep deui Burhan beuki ngalapara tapi gancang manehna sadar kana kaayaan harita pok nembalan katara nyaritan oge semunu gempor. Cece mah moalan keur lalieur cenah bieu teh teu damang cetini teh kumaha atuhnya. Mariana bari nyamperkeun ka kamar lanceukna kasampak Martini keur diuk nyarande keneh kana sisi ranjang. Ningali adina ka jero Martini gancang imut bari pok manehna nyarita. Nah, acan indit an geus jam sabaraha ieu teh na moal beurang teuing bade ayeuna ceuk mung kumaha ari cece piraku cece moal ngiring. Cek Mariana semunu ngahalas padahal teh mah ngerasa bunga dumeh menang kesempatan nu hade. Lain teh hayang malah cece teh kaduhung teu bisa milu ngebungahkeun ka anak tapi kumaha ada cece keur teu ngareunah awak pek we indit jeung Kang Burhan muga-muga anak sing manggih kabungahan. Martini bari jut turun tina ranjang. Mangga atuh ce. Mariana teh sadar koloyong keluar diantar ku panetep lanceukna nu nangtung dina panto kamar. Celak Mariana naik kana mobil gek diuk gigireun Burhan ningali kitu Martini rada oge panas komo ningali Mariana ngarendeng jeung salakina mah. Rasa timburu mimiti datang hate gede kaduhung geus ngidinan salakina indit duaan jeung adina. Ras Martini inget yen adina teh urut babaturan sakola salakina teg boga sangkaan goreng boha-boha adina geus ngayakeun hubungan jeung salakina. Hate beukik kanceuh ku rupa-rupa lamunan. Nah aing teh bodo make ngidinan jeung naha bet jadi teu ngareunah hate. Moal kitu salaki aing teh titik-titik piraku rek hianat ka aing mah jeung deui piraku anak teu boga pikiran mah. Tapi naha atuh aing bet timburuan. Nah aing yang kagoreng keun hayang nyaho kumaha engke balikna cek gerentes hate Martini. Kalawan pikiran nu jewet Martini ngalengkah asup di kejero tapi kakara oge dua lengkah reg manehna eureun leungeun nyekelan beuteungna nu harita karasa deui murilit karasa nyeri kabina-bina. Aduh, Martini ngarahuh nahan ka nyeri lalaunan manehna maksakeun ngalengkah leng bumi alam karasa muter titingalian ting sariak karoneng kap muntang kana panto. Kunaon tin? Ibu Eja bari telenyang nyamperkeun anakna. Bu, nyeri beuteung, Bu. Aduh, nyeri, Bu, maneh nyeletit kieu. Nyeri beuteung. Tudah sok kana lada wae tini mah. Cek Ibu Eja bari ngaleng tini dibawa ka jero dug disarekeun luhureun ranjang. Aduh, Bu, beki
beki nyeri Bu. Aduh, Maratini mani muringis guling gasahan teu daek cicing atuh Bu Eja hariwangon. Betung Maratini dibalur ku PPO nya saeutik rada mendingan. Ulah loba teuing kana lada atuh Tin. Teu beunang dicaram tini mah. Ah, da teu kana lada Bu. Ieu mah panyakit. Tembal Maratini teu kebat, manehna geus nyaho. Yen panyakitna lain penyakit samanea tapi penyakit nu cukup berat nyaeta penyakit kantong pianakan. Ari asalna tina labuh di rumah sakit di Cirebon teh. Harita teh ke kakandungan 3 bulan. Waktu rek balik ngilang heula ka WC ari pek di Soledad nepi ka labuh nangkuban nu ngakibatkeun manehna kaguguran. Ku kaguguran eta Maratini jadi ngabogaan penyakit ngan mimiti mah teu karasa beuki lila beuki kanceuh. Penyakitna beuki nambahan nya poe harita saenggeus 3 taun kakara karasa. Penyakit naon Tin? Bu Eja semunu panasaran teu sabar. Rupina tina kaguguran abdi teras janten kieu, tembal Maratini. Na kungsi kaguguran kitu tini teh. Na teu bebeja kaden Burhan. Teu acan Bu, da karaosna oge nembe ayeuna. Keun engke upami dongkap. Pek wae atuh sarekeun, tong indit-inditan bisi karugrag deui. Ceuk Bu Eja bari terus kaluar deui rek digawe di dapur mantuan Empo Minah. Urang tunda ayeuna lalakon Maratini anu keur ngarasakeun kanyeri ayeuna urang guar deui lalakon Burhan jeung Mariana. Ari mobil nu ditumpakan ku Burhan jeung Mariana terus nyemprung ka kulonkeun Cimahi, Padalarang, Cianjur, Sukabumi geus kaliwat. Teu kungsi lila Pelabuhan Ratu oge kasorang. Cekit reg mobil eureun di Karang Hawu. Cut Mariana turun katara paromana mani marah mai suraseri pinuh kabungah ret ka Burhan nu masih keneh diuk di jero. Nyeh imut pok manehna nyarita. Kang, geura lungsur atuh ogoannya akang mah. Ceuk Mariana bari metot leungeun Burhan. Atuh Burhan rada ngalenyap. Kakara deui manehna ngarasakeun lemesna penyekel Mariana. Lemes tapi ngeundeurkeun kana jantung. Tos wae atuh di dieu nya. Ceuk Burhan bari neuteup antap. Sanajan hate rada kapincut tapi manehna embung nepi ka terus tilelep kana lautan asmara sabab manehna hariwang. Sieun goreng balu karena mangka Mariana masih keneh manteng duriat ngan ayeuna geus aya panghalang. Mariana geus jadi adi beuteungna. Kira aku kudu nganyerikeun ka Maratini. Ku boga pikir kadinya Burhan teu pati ngalayanan Mariana manehna lain ngewa lain teu hayang ngan gede ka hariwang. Sabalikna pisan jeung Mariana manehna mah awas nu ngahajakeun ngagoda kadahwanana nyarita teu boleh dibarengan ku kelet. Gumeulis hayang kapuji. Ah alim di dieu mah hoyong ka ditu kana batu karang. Ceuk Mariana bari telenyang lumpat ka tengah atuh Burhan kapaksa nuturkeun. Mariana terus lempang ngajauhan tempat nu rame manehna neangan tempat nu bener-bener jauh ti jelema sejen neangan nu sepi tur ti iseun ameh bebas ngabudalkeun eusi hatena sanggeus datang kanu dimaksud gek diuk dina batu karang suku dikahandapkeun dikeumkeun kana cai. Atuh puguh pingpingna atra katingali eukeur mah mini luhureun pisan tuur katambah dipake diuk kitu sarua wae jeung teu make rok datungtungna kabetot ka luhur. Burhan ngabalius miceun beungeut era ningalikeunana tapi hatena mah bekidu gede teu puguh. Porosot mantelna dilaan breh tonggong Mariana katempo da puguh kain ipis sarua wae jeung henteu di baju. Burhan ngareret bibir kumetap pakulitan awak Mariana nu koneng semu hejo carulang geus ngahudang rasa birahina ngan untung Burhan aya dina tangtungan dokter. Mun lalaki sejen boa kumaha sologoto jol ngarontok nu donto leungeun ngopepang nyomot tomat montok. Kang Burhan kunaon ngalamun wae sanes bade ngahibur abdi. Janten tibalik ieu mah nu dihibur bunga nu ngahibur nguyung teresep abi mah. Ceuk Mariana bari ngadilak semunu ogohan. Pan ieu oge nuju ngahibur ari kedah nyanyi mah
Ampun akang teu tiasa tembal burhan ngabanyolan manehna geus nyaho kana maksud caritaan Mariana nu sabenerna, tapi manehna teu wani nyieun kasar, teu wani nembongkeun kaayaan hatena, manehna tetep sieun. Calik atuh di dieu abdi hoyong dipangdongengkeun. Mariana nuduhkeun tempat gigireunana Burhan eleh deet. Gek diuk pel awakna padu duanana ngarenghap tanda kasugemaan. Kang Burhan teu sangkanya urang tepang deui, mung hanjakal we tepangna henteu dina kaayaan nu nasib pangintennya. Maksud anak ceuk Burhan nanya bari malih ngareret Mariana. Sumuhun teu sapertos kapungkur, na akang tos hilap kana lalakon urang kapungkur. Geura emut ku akang pantos tebih perbentenanana, nyalir ibarat bumi sareng langit, ayeuna sareng waktos kapungkur teh. Teu kedah ngemut-ngemut anu kapungkur, anggap we eta mah angin lalu, nu moal dongkap deui lalakon kapayun nu kedah ditoong mah. Abdi mah tetep emut wae Kang, ceuk Mariana bari tungkul. Ras pikirna ingat kana kajadian-kajadian anu katukang manehna geus paheut pasini janji jeung Burhan, tapi retak di tengah jalan. Manehna rumasa dosa geus jalir janji wani nganyerikeun Burhan, ari ayeuna panggih deui dina kaayaan nu geus robah sagala-galana. Kang Burhan, abdi teu tiasa miceun kenangan lama. Sanaos dugi kapegat nyawa, ku abdi tetep kabayang janji urang nu kapungkur teu ical tina ingetan abdi. Rumaos Kang abdi dosa ka akang tos nganyirikeun, teu aya deui pamundut abdi ayeuna. Mugi akang kersa ngahapunten kana sagala rupi dosa sareng kalepatan abdi. Ngadenge kitu Burhan ngahruk pikir kumalayang narawang alam katukang sagala kajadian jeung Mariana narembongan deui. Teu bisa dianglas atawa dipungkir memang manehna ge gede duriat ka Mariana, ngan harita Mariana can aya dina katetepan. Mariana masih keneh aya dina alam pancaroba, cintana masih keneh cinta kera. Ingat kadinya hate Burhan ngaleket teh cintana anu katukang ayeuna kahudangkeun deui, duriatna nu geus pegat katumbu deui. Tapi sanajan kitu oge Burhan tetep aya dina kabingungan, bingung ku kaayaan, manehna teu bisa hianat nganyerikeun kanu jadi pamajikan. Dihapunten an, tos ayeuna mah ulah seueur emutan anak teh, teu acan sehat pisan upami gaduh panyawat mah. Akang oge tiasa ngabayangkeun kumaha reksakna batin anak ku dikantunkeun ku Kang Abud. Janten tos wae ulah ngemot-ngemot anu tos kalangkung demi kanggo kasehatan anak nyalira. Ceuk Burhan bari menerkeun diukna, pingpingna diadu jeung pingping Mariana. Burhan nyeblak bari tungkul ari pek disampakeun nu uruy, hate beuki ratu teu puguh. Nuhun upami akang tos ngahapunten mah, hartosna akang tos ngabungahkeun ka abdi. Mung aya deui nu dihanjakalkeun teh, nyaeta abdi teu tiasa ngabuktoskeun kana janji abdi. Teu sangka urang bade kieu. Tos takdir pangeran an, urang mah teu tiasa mungpang ngahalangan. Sumuhun ari kitu teh mah mung abdi ageung harepan, urang tiasa ngahiji, tiasa ngahontal kana cita-cita urang kapungkur. Kumaha ari akang? Anak, akang oge ngarasakeun memang duriat sareng kecintaan akang ka anak henteu ancur, dugi ka ayeuna masih keneh aya, tapi akang teu tiasa hianat ka tini. Akang oge tetep micinta ka tini, tembal Burhan sabalakana. Kang Burhan, Mariana ngagabrug bluk nyuuh kana dada Burhan. Suku numpang luhureun suku Burhan atuh Burhan beuki dugdeg. Lemesna bitis Mariana ngahudang kana rasa birahina. Waktosna kebujeng see pamiarsa, bakal kumaha cenah ieu Burhan sareng Mariana teh nyaeta adi beteungna. Mudah-mudahan atunya dina dinten enjing tiasa dipedar deui. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.